Assalamualaikum, tepangkeun nami abdi Dinda Ayu Sundari kelas 10C Farmasi. Abdi di dieu bade ngadongengkeun Peucang Keuna Kuleget. Dina hiji poe Peucang ngadatangan kebon bonteng patani. Bontengna keur meujeuhna arasak. Am Peucang ngahakan bonteng. Saenggeus bontengna beak, Peucang buru-buru indit ninggalkeun kebon patani. Teu pati lila jol patani datang ka kebon. Patani pohara reuwas nempo bontengna beak dihakan Peucang. Patani neang akal pikeun newak Peucang saenggeus ngarasa panceg patani nyieun jajalmaan nu dibaluran ku leget. Isukna Peucang datang deui ka kebon patani. Peucang reuwas sabab di kebon aya jalma keur nangtung. Peucang panasaran terus nyampeurkeun jajalmaan. Peucang nanya kasababaraha kali tapi teu ditembalan. Peucang jadi keuheul. Peucang najong jajalmaan tapi sukuna jadi rapet. Ditajong deui ku suku nu tukangna. Sukuna rapet deui. Diteunggar ku huluna nepi milu ka rapet. Antukna Peucang ngageunggeuyg ceurik pasrah kana nasib. Patani pohara bungahna nempo Peucang rapet dina jajalmaan. Peucang nu geus teu walak aya ditewak ku patani. Ayeuna moal aya deui nu ngarusak kebon patani.